lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhul syahri Ramadan, syahrun mubarakun yuzadu bihi ajru wa yudha'afu bihi rizqu wa yunzalu bihi al-Qur'an wa tustaru bihi al-uyub wa tughlaqu bihi niran. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannanul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nawil insan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidis shaimin wa imamil qaimin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi al-akrami wa ashabihi al-a'dhami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Wa qala lis-shaimi as-shawmu li wa ana ajzi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah, para sesepuh pondok pesantren madrasah, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para muallim, muantib, wabillahi shahibul bait, shahibul hajat, Kersana Al-Mukarram, Cep Haji Andri, Wiwah kedua Ibu Rama, sam keluarga mantenan. Itu Al-Mukarram di Pali Ciamis sebagai penyelenggara manaqib Al-Mukarram, Al-Muhtaram Bapak Haji Nasehat Anrawul Bainun Nurang, Al-Mukarram, Al-Muhtaram Kersana penyelenggara dan pemuka manaqib oge Kersana Al-Mukarram Bapak Haji Iwan Gunawan, miwa ibu miwa keluarga sadayana. Al-Mukarram Wal-Muhtaram sesepuh pondok pesantren di Pali Karanggal Cibenying Kersana Kiai Haji Saiful Ma'arif. Al-Mukarram Al-Muhtaram sesepuh di Pali Cibeduk Bapak Haji Nandedi. Al-Mukarram Al-Muhtaram di sesepuh Tahusudur Garut kum miwa jamaah sadayana kalayan di anggota kepolisian di Kapolres Garut anu sami-sami diri sasarna belajar memerepkeun salidan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana nurawu jamaah sadayana mudah-mudahan ku Allah ditampi-tampi barokah kajemparan rezekina, ditampi-tampi barokah siswana, barokah sehatna, barokah ilmuna, barokah ibadah taat dzikir syukur kamantenna kalayan akhirna urang sadayana barokah salam dunia sang akhiratna. Asallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina wengian Ramadan ieu urang sadayana kalayan nakmirkeun malaman mulia ieu ku menangkungan
rupi-rupi ritual mayungkeun diri ka Allah kalayan ritualan yang iku Bapak Ibu sadayana sekaligus belajar di mudawamakeun kalayan mudah-mudahan dugi ka pangkat istiqomah. Amin. Aturkeun ieu sadayana. Sedengkeun lamun dugi ka istiqomah insyaallah karunia ku Allah dihaturkeun Allah istiqomah tu khairu min alfi karomah. Hiji istiqomah pada melan anu damelkeun ku Bapak Ibu itu keunggulannya melebihi 1000 karomah. Walaupun istiqomah itu adalah karomah, cuma ketinggian karomah sampai kepada derajat istiqomah khairu min alfi karomah. Mudah-mudahan tos istiqomah mah panginten lamun dina sauna insyaallah nilai sauna tos dugi kana tingkatan saum dina syariat thariqat hakikat ma'rifat bahkan dugi kana fase dina bahasa tingkatan derajat mah dugi kana tingkatan derajat saum hakikat anu sapapaosna hate teu lepas cinta jeung resepna kana keagungan dan Allah Maha Agung sagala-galana. Mudah-mudahan sing lebet dina qalbul urang amin sing aya dina sabda urang sadaya ibadah syariat anu sok urang dilaksanakeun kaya nahan nafsu gogodana nafsu disam anu nampak sapertos dina puasana ge gogodana ge teu kuat we ku mamun jeung ku eureun teh kan tenang lamun dipasihan rada panasna mentang-mentang kot asa cek no cicikaan ningali oli muncul seperti siga naon kalau siga siropan luar biasa kita gogoda dina tingkat syariat haus dahaga luar biasa. Mudah-mudahan wallah eta oge di paparikeun ka urang kagiatanna di atas saum syariat pindah usah sultan dina kitabna nyaeta naon Sirul Asror mantenan midawukeun ngabagi sami saum syariat, saum thariqat, saum hakikat. Tatkala saum syariat nyaeta saum syariati ayyusika anil makulat wal masyrubat wa anil liqa'i bin nahar wa amma saum thariqat fa huwa ayyusika jami' a'dha'i minal muharramati wal manahi wad damai mislul uzbi wal kibri wal burri wa ghairi dhahiran wa batinan lailan wan naharan fakullaha yubtilu saum thariqat wa saum syariat muaqqatun wa saum thariqati mu'abbadu bi jami'i umrihi. Saum syariat mah kurti mimiti bijil pajar nepi ka surupan on poe eta teu kene makna teu kene aya dina syariat oge batina syariat naon thariqat nyaeta batina syariat teh thariqat reruna teras melawan nafsu anu sanesna nyaeta nafsu kaya diuju takabur ria sum'ah hasud jeung sagala-galana anu dorongan desakan min syahwatil khafiyah tia nafsu anu lemes kumaha begitu hoyong raih pahala eta saum syariat wayahna kudu aya batinna eta saum thariqat sapertos ngaraksa tinggalian ku upina ngaraksa lamai janten biasa tina sahau kadua gaplok rada reureun imsakna tahan nafsuna eta gogoda sabar katituna turun berhasil eta jalmi kadituna sehingga ngadatankeun kana ruhna mencapai saum hakikat. Dina saum syariat sebataraan kudu sebatas jadi adat anu sok dilakukeun urang kadang-kadang kasindir ku orang-orang yang jauh di sana yang beda negara, beda pulau ngomong nanti tuh cenah orang-orang Islam keur aribadah manehana anu tina bulan biasa mah bahasa nanti karebaya bahas non belanja nanti cukup ku 200.000 da waktu ibadah eta cenah maranehana nanti sehingga 10 rupa 11 rupa komo rek hari rayana maranehana sehingga neangan muni neangan doma cik paribasa
disembelih, tapi terus kumaraneh sehingga teu saeutik jelema dina waktu harita ngaku gorengna ka urang jaedan. Jadi teu saeutik dina waktu harita nu mau muni, nu mau sapi, nu mau mau doa kudu ngabelaan lebaran dina waktu harita ngan urang ulang ngabalikeun beda aya hujan tos eta mah eta fa innahum la ya'lamun karena manehna teu arapaeun batin-batinna ruh-ruhna naon salat naon puasa kumaha kitu teraskeun bager. Biarkan anjing menggonggong kabilah terus berlalu. Wahai jamaah-jamaah salib anu menuju Allah, teraskeun tegeng kabeh ku cacian can makian mereka, karena mereka tidak tahu ruhna puasa, karena mereka tidak tahu apa yang diamalkan oleh bapak dan ibu semua. Itu yang teraskeun. Mudah-mudahan jeung karaos dan urang sering kagoda kan urang lupa-lupa. Ka dieu kada lamai saeunahna wae nyarios tuluy kana segala anggota badan, akhirna bahkan kamu namak ketika menerima berusaha ucap hari berpuasa yang nanti terus bahkan ngejet ketika sepuh kokose hayang tentang tajong di sabangsana eta gogoda ku akibat karasa lapar karasa hausna luar biasa. Padahal kemuliaan dialah tos didang takogkeun tos diantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina puasa sareha jeung baruna manehna lamun buka bunga dina puasa buka terus ngeunah eueuteunana ngeunah mamunana kateplah hiji eta puasa lamun geus nepi kana jerona maka bakal terjadi puasa eta istata'ata nyaeta bisukri bakal ibadah anjeun ka Allah karena rasa syukur. Lamun anjeun teu acan tiasa ngaban rasa syukur atuh ku naon pabisodri ku sabar we alamat takrahu khairul kasirun kalaya ku rasa sabar maksakeun amar buah nama kahadean eta ngandung kahadean anu luar biasa. Kumaha kitu mugi Allah maparingkeun kakiatan puasa syariatna amin, puasa torikotna amin, puasa hakikot tos kamana lamun dina dimensi puasa syariat batal ngalangkungan minum jeung sabangsana anu diharamkeun dina anggota badan anu nyangkut badan jismani. Lamun puasa torikot anu nyangkut jeung ruhna urang dina ngabutoskeun ibadah dohirna ka Allah sareng dina batinna urang tetep da selamat menuju Allah dina hartos ngalangkungan ruhna sarehat batinna sarehat. Kumaha kitu mudah-mudahan lisan urang dipasihan sihatul qauli nyaeta ucapan anu leres anu dorongan naon basa anu dorong kurasa rasa ngagungkeun Allah, rasa nyujudkeun diri ka Allah, rasa urang hambaan bang butuh ku Allah. Pa'anna abdul muttaqir saya tosna abdi teh hamba Gusti anu banget butuh ku Gusti. Maka saur abdi ieu ridho da sabab ieu teh karena ngelingan abdi supados abdi pancet dina akidah ibadah ka Gusti sareng supados abdi ngaraoskeun nikmat Gusti. Maka sok diaoskeun ku urang di mana buka saum Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, mulai nerekel kana karasa geuningan ieu nikmat kabeh nu ti kamari teh karasa nikmat ti Allah. Eueun mam anu ngalayah di mana-mana biasa-biasa. Nah, ditaros ku saumnya kabita. Tuluy beuki naik kualitas perawasan anu positif si aqul basiro ketajaman mata hati anu akhirna laketain we jiwa urang karasa urang lapar make kur tadi ti enjing dugi kasonten ti pajar dugi ka naon suruh napa non poe boa tatangga urang bulah ditu rada jauh boa janda jompo bulah ditu bulah kencang bulah kaler boa sok manghi itu dahar sok manghi itu eueuteun anu berdimam urang kieu urang mah lapar digenti harita waret
buah-buah tentang nah, tos didikan akan masuk empati dalam jiwa urang ngaraos teraskan itu nah penuh rasa sujud syukur ka Allah nampi kana kaayaan urang yang itu pendidikan di Allah pendidikan spiritual di Allah barinya ahna Allah ka urang dan moal bade ngakaya Allah mah segala aturan oke tos dipersiapkeun sistem hikmah nu Allah diaturkeun ka urang tos anu akhirna nerekel dugi we kana sauh hakikot ternyata bergetar jiwa ruh qalbun hanya terbawa ku hudurul qalbi ma Allah hadirna hate eling ka Allah sehingga rumasa urang hamba anu di sayogikeun sapapaosna ku Allah paparin mamun ge samemeh urang nyuhungkeun Allah tos maparinkeun eueutkeun samemeh urang nyuhungkeun Allah tos macorokeun cai kage eueuteun urang mangga atuh teu acan ayeuna halodo itu ieu mangga ayeuna kumajuna zaman anu luar biasa zaman ayeuna zaman milenial segala dipermudah dipercepat mangga dengan esanyo deka PDAM mangga teras eta sadayana ge Allah nyayogikeun anak potensina maka tatkala kabeh dimaripatkeun ka Allah eta jalma mengerti jadi hablum minallah hablum minan nas hablum antara manusia jeung alam pun terkait eta dina hakikat kalau menentos puasa dina hakikat maka terjemahnya dina rasa Bapa akan peka segala sesuatu si horeng gitu paparin Allah si horeng gitu hamparan permadani hamba keur menuju Allah terus sadayana hamparan ti Allah naon bae anu dilalajokeun kana paningali urang kana panguping urang jadi hanya jiwa urang kacana mahabbah ma'rifat ka Gusti Allah maka as-shaum wa ana adzibi maka puasa pikeun kaula nya kaula rek merekna rek aturna kumaha itu mangatirkeun puasa sindung tadinya bahkan secara umum sok cenah tikawit 20 hiji masih sering yang mulai sakumaha pidawukan Nabi kan mangkoma Ramadan imanan wa hisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi sajelma ngadirikeun qiyamul lail itulah tarawihna engke netepan wengina bade netepan hajat bade netepan taubat bade netepan tahajud mangga kalau betana mangko Ramadan iman wa hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi itu loh kana padilah itu ya. Insyaallah pertama Allah ngampun dosa-dosa hamba nyasahan teu gaduh dosa itu sok manawi aya sang ngacung di dieu pamili sebat sahan teu gaduh dosa batu ngacung bu ba dari masa kabeh oge ngan urang teh ku Allah we udeudeuhna Allah punya anak Allah teu dibuka laras bu maka watus taruyuh dina puasa anu dinikmati ku rasa iman anu wahyu sabar karasa Allah nutup dosa tong bujeng-bujeng ayeuna sasi saum bari puasana teras puasana disyariatna dina disampurnakeun hakikatna disampurnakeun thariqatna disampurnakeun karaos urang ayeuna kempel ari silih hargaan silih ajenan ieu sadayana karna naon hakikatna karena Allah menutup aib urang karena apa mata ulah sok hayang ngabukakeun Allah wae senengna nutup aib ulah sok gampil nu lain-lain kan tenang karek pepatarema berita nu can puguh dalilna can puguh leresna ulah wakahan ka bawa ku sapababa ka iri kuciki cali didinya tahan ulah margi naon ngarah kapapan sifat-sifat Allah anu sok nyaeta nutup aib-aib jalan dulu aradia ulah kalah di tempat melar ceret alus nama nyaeta ditutup sangkan ari dulu urang lamun teu urang rek usaha tutup dulu sadaya membawa positif maka ia sataruyu hedat anu maha nutup aib hamba saha kumaha nutup teh
Allah. Maka insya Allah tatkala puasana mencapai tingkat hakikat dina puasa tingkat hakikat mah tos lebet kadinya mah batalna kumaha di mana lali ka Allah uihan teh elingkeun deui hatena sambung sing sarana ku paraosana yen abdi lali ka salira dat Muhammad pari lali ka salira dat anu maha nutupan abdi ae abdi lali ka salira anu maha mapari lanong abdi sur Nabi Ibrahim di mana teh damang Nabi Ibrahim idza maridtu bahwa yasfi di mana kaula teu damang anjeunna ngadamangkeun henteu di mana Allah maparing gering ka kaula tapi dia lautan hakikatna mah anjeunna ngan ta'addub tata krama ka Allah. Itulah ekspresi puasa hakikat yang dibenahi dengan ta'addub ka Allah. Jadi tetap ta'addub tata krama itu adalah lebih mulia sifat keibrahiman. Termasuk Nabiullah Khidir adalah begawan pakar ilmu hakikat kan di Nabiullah Khidir. Tatkala anjeunna bade ngaruksak parahu. Anjeunna tatkala bade ngaruksak parahu itu disebutkeun Allah marentah kaula kudu henteu hakikat nama Allah leumun kaula ngaruksak parahu henteu tapi naon kaula rek ngadobrak parahu itu. Jadi bahasaan sifat kirang sae mah kehadirat Allah henteu ka Allah ka anjeunna tapi Allah nu bakal nyalametkeun Allah nu bakal eta namina dirinya. Tos sebentar bisa tanya somah ke ayeuna urang nukumaha jang jamin mustelun tembus dina hakikat di antawisna pidawuh Syekh Sultan dina nyata dina kitab Sirul Asrarna bahwa ilmu adz-dzahiru lahu isna asyarafan wa kadza ilmul batin lahu isna asyarafan pakusima bainal awami wal khawasi wa akhassil khawasi ala qadril isti'adad fal munhasiratun fi arba'ati anwa' al awwal dhahirus syari'ati minal amri wan nahyi wasairil ahkam as-salisu batinus syari'ati was-sunnah wa yusamma ilmu thariqah as-salisu batinut thariqati wa yusamma ilmul ma'rifat ar-rabi'u abtalul bawatin wa yusamma ilmul haqiqat. Janten ilmu teh sadayana anu sok biasa tos kamampu sadayana ilmu lahir sareng ilmu batin. Ilmu lahir 12 rupi nyaeta sok sebatkeun isna asarofan nyaeta 12 pan. Ilmu batin oge sareng kabagi 12 pan. Maka layak dibagi menurut kadar kemampuan untuk golongan umum, golongan khusus dan golongan paling khusus nyata khawasil khawas. Namun semua ilmu itu ada pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ilmu lahiriah yang disebut ataupun disebat yakni ilmu syariah, yaitu ilmu tentang perintah dan larangan serta hukum-hukum lainnya. Kedua batiniah syariat yang disebut batiniah syariat, ruhna syariat teh naon? Ilmu thariqat. Katilu batinna thariqat anu disebat naon? Nyaeta ilmu ma'rifat. Kaopat batin batiniah batin atau disebut ilmu seluruh ilmu hakikat. Nyaeta seluruh manusia diharuskan menguasai keempat ilmu tadi. Rasulullah SAW bersabda, syariat bagaikan pohon, thariqat bagaikan cabangnya, makrifat bagaikan daunnya, hakikat adalah buahnya. Tawas eta kita di antaranya.
Al-Quran telah mencakup keempat bagian ilmu tersebut, baik di dalam lafadznya yang jelas maupun dalam bentuk isyarat, baik itu tafsir maupun takwil. Pengarang kitab Al-Majma' berkata, tafsir itu bagi orang awam, sedangkan takwil bagi orang yang khusus, karena mereka adalah ulama yang rosih. Rosih ialah kuat, kokoh dan teguh dalam mengemban ilmu seperti pohon korma. Akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Sifat rosih ini merupakan hasil dan memulajamahkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah yang ditanam dalam lubuk kalbu setelah dia dibersihkan. Eta panginten di antawisna janten nu opat teh syariat, tarekat, hakikat, makrifat, syariat. Padahal dina ieu mah akhirna nyaeta hakikat di antawisna. Ari tarekat eta ruhna syariat, makrifat ruhna tarekat. Jadi semakin makna ni jero tenggelam kana ngamaha agungkeun Allah, semakin paham ka Allah, maka tingkatan tos dipaparingkeun di antawisna tingkatan tina puasa syariat sabab ruhna tos hirup karena eling ka Allah, sehingga positif cepilna lamaina pangamungna syahwat-syahwat anu dohiriyahna, maka syahwat-syahwat jismaniyahna terkekang dan tercapai karena intim hatena dicana muraqabah eling ka Gusti Allah. Itu tingkatan. Semakin kuat ilmuna, semakin perkara-perkara nuluti kacokelna tuluy kabawa kana makna makrifat, akhirna ku Allah diaturkeun nyata warasihuna fil ilmi ilallah. Nyata Allah memperlukan keteguhan ilmu, kekuatan ilmuna, sehingga mantena mencapai derajat hakikat. Tos terakhir hakikat ngan eta bisa kacapeina syariat, tarekat, hakikat, makrifat tina naon margalantarana kami ditarik benangna diurut intina pokokna matina kemaha benaran Allah, sehingga hirup dina ruh bapa, cicing rengkenet dina sir bapa, sehingga naon bae amal jeung ilmu nuku bapa ka pialap ka pigaduh tetep bapa terbawa ku eta ilmu, terbawa ku eta ruh ilmu, ku merep ka Gusti. Sabab la alima wala amal illa biqasdi tawajjuh. Teu aya ilmu, teu aya amal anu lain tujuanna tawajjuh. Ari tawajjuh naon? Nying hareup madep ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa anu naon? Kudu cileukeun tel peujit hakikatna mah kudu nepi ka eta sababiah puasa teh sing nepi ka wawuh ka Allah, sing nepi ka makrifat ka Allah. Semakin kuat nilai ku Allah diaturkeun. Gogodana san eta gogodana syariat, gogodana tarekat, gogodana hak makrifat. Nah hakikat tos teu aya Pak. Keun ge panjang. Teraskeun teh. Oke, teraskeunnya ya. Di tingkatan syariat, hamba akan digoda oleh hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat di tingkat syariat. Sedangkan di tingkat tarekat, godaan datang berupa dorongan hawa nafsu, sami nafsu kene. Nu dorongan hawa nafsu yang kelihatannya sejalan dengan syariat tapi menipu. Hakikatnya menipu. Katohiannya kurasa itu tujuanan rek nipu untuk kepentingan nafsu. Untuk kepentingan nafsu, puasa, sholat terus diperlihatkan, tapi nafsu geus kadituna bangga ku puasana, bangga ku sholatna, bahkan hayang ditamahan sholat penting, ngarah ka ciri ku jelema, ka ciri hayang solehna, ka ciri hayang disebut hebatna, ka ciri hayang disebut juhudna. Eta hayang-hayang eta napel dina dada teu kasingkirkeun. Nu renggenekna cicing dinya mesti cintana lain ka Allah, mesti cintana ka ghairullah, salian ti Allah, maka batal puasa hakikatna.
tatkala buasa hakikatna eta batal muncul deui inget terang gaduh raos rumaos lepat lari kanu tujuan urang kapan sur tadi ge ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma tapi ngagolesah dirinya terus sehingga betah kadang datang pujian datang pengakuan ti makhluk regreg dirinya maka yang saya eta puasa hakikatna maka insyaallah puasa tarikatna yang saya batalnya balik deui balikna tobat ka Allah lamun puasa syariat balik deuna engke sabaraha puasa ieu kodoan ku urang sadayana naon gogodana berupa naon hawa nafsuna yang kelihatannya sejalan dengan syariat tapi menipu seperti naon mengaku wali mengaku nabi saking betah ku taatna bapak terus sehingga ku Allah dihaturkeun karomah eta calik di bapak sehingga dipakai tetegenan sekali dua kali jadi ya geus jadi ieu teh lamun ngomong kieu jadi tiba-tiba muncul di hate buah ini jadi wali diaku geus jadi wali rasa eta akhirna dulu dijadikeun omongan dijadikeun tema bahkan kumaha carana sakan batur kabeh ngaku jadi wali kaula tong borok itu kan eta teh gogoda geus Pak mudah-mudahan tah eta mah jadi teu nyulayaan tina syariatna tuluy ngadorong ji maneh dalikir ji dikir komo ku dikir mah pintu na wali dikir teh artinya geuwat di dinya maneh insyaallah tereh keur maneh jadi wali teh padahal urang teh pikir heula wali mujbir wali nikah ge encan urang teh geus kayang nyebat jadi wali Allah wayang sakitu ngalah lilir saali eta gogoda batal tah saha nya aya kitu nu bakal ngaku wali ai kamari tanggal 18 Maret aya geuning naon propaganda nu deklarasi ngaku nabi aya sok sanu ningalian kamari tah kitu jelema geus poho mungkin eta teh aya dasar teteganan manehna ge akibat dibuka hijab naon gitu. Sehingga ngan katingali melesetna ka dituna naon jadi tugas ka Rasulullah nu diarahkeun ka manehanna teh haji keur menghapus agama Islam gitunya laras keur menghapus muslim kaciri kan setan teh gitu kaciri nafsu nafsu syaiton kumargi kitu maka cara untuk menyelamatkan itu semua maka dalam dimensi thariqah ada ayat ta'lim ayat muta'allim gitu. Ayat mu'allim ayat nu diajar ayat nu ngajar mudah-mudahan untuk menyelamatkan dan ada untuk spiritual yang akan menghantarkan satu sama lain saling mendorong untuk sampai kepada tujuan yaitu tujuan yang sangat mulia dalam dimensi agama adalah apa wa isolihim ila hadratil ilahiyah nepi na eta hamba menuju Allah tah ku dikir teh ngalangkungan dikir anu dibelajarkeun unsur bahasa umumna insyaallah tertata terdidik yang akhirnya nafsu-nafsu yang sifat sabudiyah yang sifat bahimiyah akan tertalukan dan akan lumpuh yang akhirnya muncul sifat kehambaan yang akhirnya ruhul qudsnya muncul maka kesucian jiwanya akhirnya nerekam menjadi jalmi anu dima'rifatkeun ku Allah maka tus itu mah lamun salagi teu acan dugi kadinya maka eta nafsu bakal dijadikeun salamet misalnya ngaku wali ngaku nabi kaditu ngaku mah moal eureun Pak nafsu mah hayang teh ngaku pangeran karena apa karena mungkin Allah telah mentakdirkan dia keistimewaannya yang dahsyat sehingga Allah itu merasa tidak terpisah dalam dirinya yang akhirnya merasa kalamullah yang dikalamkan oleh dia dipakai nebeng trennya seperti Allah berfirman Anallahu la ilaha illa ana. Lalu dia dengan dikirnya, dengan istiqomahnya, dia itu diberikan oleh Allah karomah, tapi dia tidak kuat menahan dalam karomah, sehingga dia akan memproklamirkan, sehingga dia akan mempropagandakan. Maka itu terjebak
dalam tingkat tinggi, yaitu di tingkat ma'rifat. Di tingkat ma'rifatnya kelas tingkat torikot, tidak dugikan hakikat Pak. Maka tatkala dia tos debrah dirinya, Allah ngahaturkeun pidauna, apa araita man takhoda ilahahu hawahu. Nah anjeun teu nempo anu ngajadikeun dirina sebagai pangeranana. Jadi pangeranna teh kana nafsu, sabab nafsu teu kabener dijadikeun ku dirina sebagai pangeran, karena mungkin sebagian asror ku Allah dilalajokeun. Maka sehebat apapun asror yang Allah berikan kepada hamba yang sedang menuju, tetap Anda tanyakan kepada kawan Anda. Lamun kata Pak Hafid itu suhbah kawan, naon? Suhbah persahabatan antara murid dan guru, yaitu maksudnya bukan mengeluh-elukan gurunya ataupun bukan menginginkan sesuatu, tapi persahabatan itu supaya selamat perjalanan antar ruh muridnya dengan ruh syekhnya. Itulah kalau selamat udah sampai duduk dalam hakikat, orang itu puasa atas puasa hakikat, dikirnya, makrifatnya cok tingkat hakikat, maka di alam dia, kalau sudah di alam sana seorang hamba, maka setan terjadi musuh deui, murid iblis terjadi ngabisa ngamusuhan deui, termasuk malaikat teu bisa. Sabari malaikat maka karakter nage baikan, moal biasa ngagoda, tos di dinya mah tos namina teh naon, maka dinamian di mahfud, dipelihara Allah. Kahartos Pak, dipelihara Allah. Nyari asar barokah nama berdasarkan kalimah Allah keneh, kalimah agungna la ilaha illallah. Eta tos di dinya mah tos nyaeta didinya keras, semakin ditingkatkan dia, maka Allah akan mengasih ilmu yang orang lain tidak dikasih. Maka lamun tos didinya mah bager bakal dijantenkeun eta hamba payah lusul abdu andaidin minal khosmain an nafsi wasyaiton payakunu mukhlisan kama qala Allah taala bi izzatika la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin. Sabab syaiton belis oge rek nganggoda manusia, ek nyasarkeun manusia teh wawartos heula Pak ka Allah teh. Henteu lamun cik dimensi nu lain-lain mah sombongna iblis. Maka ini saking luar biasa kaluwihanana iblis mah rek nganggoda manusia supaya manusia sasar, supaya manusia ulah puasa, supaya manusia ulah dikir. Kumaha iblis pabi izzatika kalayan kamuliaan Gusti kalayan kamuliaan Gusti la ughwiyannahum ajmain rek bener-bener kaula rek ngagoda rek nyasarkeun jalma-jalma anu bade menuju Gusti, tapi geus soak timimehna iblis oge. Lamun nyingharepan jalma nu geus tingkat hakikat, lamun suruh bahasa Syekh Sultan mah tetep kaula teu sanggup kumaha. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Gusti anu parantos dina kekuatan dina makom mukhlasin, anu ikhlas nu saatnya-nyana. Mukhlas ya mukhlas sangat anu luar biasa ikhlasna teu sanggup anjeunna teh. Tah tatkala jalmi tos dina alam eta, dina makom eta, maka terbakar iblis pun akan menghantar. Maka suruh Syekh Durun Nafis mah 40 meter deui mendekati orang yang sudah tenggelam dalam lautan ma'rifat, lautan ahadiyah, lautan wahdah, lautan ahadiyah, terbakar iblis, tidak bisa mempengaruhinya.
Mudah-mudahan kalayan pitulung Allah nu Maha Rahman urang sadayana da Allah pamingersakeun mareksahan ngahalanganana mugi we Allah maparikeun ka urang walaupun tebih tina kautamian kumangrupi anugerah rahmat ridho mantenanana amin. Nah mudah-mudahan eta globalna we saalit eta saterasna Bapak Ibu sadayana tos dugi kana mangkom eta mah Allah Subhanahu wa taala bakal maparikeun kakara eta jalmi payu'allimahullahu bila wasitotin min ladunhu ilma ladunia paya'rifuhu bima'rif bita'rifihi wa ya'buduhu bita'limihi kal hidri. Nah, terus kitu mah eta jalmi dipasihan ku Allah ilmu anu langsung Allah nyalira nu ngajarkeunana ka eta jalmi ngajarkeunana Allah ka eta jalmi kalayan nu dinamian nu disebutkeun secara umumna ilmu naon ilmu laduni. Ilmu laduni teh anu ada hubungan ketat setiap yang digerakkan oleh dia belajar ilmu apapun bekerja dalam posisi apapun maka dia tidak meninggalkan Allah tatkala Allah telah memberikan itu semua lalu disikapi dengan cara tawadhu menghadap Allah dengan kekuatan makrifat dalam qalbunya terus musyahadah dalam sirnya maka Allah akan membukakan hijab kepada siapa saja yang Allah kehendaki karena yaf'alullahu may yasha wa yahkumu may yurid pidamel Allah mah madamel Allah masa kersana karena hukuman oge sakersana maka Allah nyalira nu ngajarkeunana paya'rifu bi ta'rifihi maka anjeunna bakal dima'rifatkeun kalayan dipasihan kakiatan ma'rifatna hakikatna ku hadirat Allah eta titik terakhir hiji lamun tos dugi di dinya nya kersani Allah eta jadi syaitan tidak akan diberikan kemampuan lagi menggoda yang kedua iblis pun sudah tidak harus sampai kemana kita untuk berlindung kepada Allah sedangkan syaitan dan iblis nya eta naon musuh yang nyata innahu lakum aduwwum mubin perang terus urang tatkala urang salah gitu acan kacantel di dinya teras gelisah gundah resah berperang tapi itu tengirangan ari kamuliaan teras ngan tatkala Allah terus ngamarahabankeun bahasa manusia terus maparinkeun ngadudukeun ka eta hamba terus dina makom hakikat henteu Pak tidak akan pengaruh maka seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan setan lamun Sayyidina Umar ngange jalan palih tengen mesti kacirian ku setan rek jalan beradinya malengkot setan lain hayang ngagoda emung papanggihna gitu itu adalah kualitas hamba-hamba Allah yang sudah dihakikat ruhnya dihakikat mungka anjeuna sagala-galana ti anjeuna tos dina ruhna jiwana tos lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahim. Mudah-mudahan sadayana dugi amin kumangrupi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini eta kitab di mana? Kitab Pidaus Syekh Sultan. Kan Syekh Sultan masih teori wungkul dipasikeun kan barangna ka ibu ka bapak sadayana. Barang ti anjeunna naon? Dikir jahar dikir hoki. Tinggal teras ilmiahna parinkeun. Ilmiahna supados ruhnya itu tatkala hirup eling ka Allah. Nah, namanya hirup pungkul masuk aya kan. Allah. Eta tuh acan begitu kuat maknana. Tatkala nyebat jenengan Allah, tos ngarau mangku kana gelar Allah. Sabab nu sadayana katingali ku ibu ku bapak ku abdi sadayana. Rasa teu aya sadayana ge satu titik noktah pun yang tidak terliputi oleh gelarnya Allah. Allah Maha Muhit meliputan semua perkara. Ngan kade di ngaliputan teh bisi nyangka nyurup lain nyurup Allah ngaliputan Allah karena segala perkara wa huwa bikulli syai'in muhit Allah ngaliputan teh lain nyurup lain sapertos cai sirup gula nyurup dina cai sanes kitu eta mah pidairatil lisan wal aqlina supados enggal kapahamna jadi urangna jag-jagna urang kuatna urang kade lali da aya nu muatkeun kan ya qawi taqwa itu fi kuwati kuwataka he da kumaha kuat
anu ngarenggeuna ka dina diri abdi, kekuatan abdi ieu teu keluar sadayana ge kekuatan Gusti nu dihaturkeun ka abdi miwah makhluk Gusti sadayana ti teuleum di dinya tenggelam gharikun fi bihari tauhidi nyaeta teuleum dina lautan tauhid urang, maka jauh maknana nyebat la ilaha illallah kahimpun mana nguncet ka ditu dibere bingung tengah balieur ti anjeunna dari kumaha pokosehan ge anu belajar ge hese teu ku anjeunna dihaturkeun deui naon legana mah teu keur bingung nya ari bingung urang saha nu ngagerakeunana ti kasarna Covid-na Allah Covid maka hese hayang kaluar eta lumpat ka ditu ka dieu ge da maka latar pa'anna yadaka illa anta la tarfa'anna yadaka ulah ngarontokeun ulah ngarongkongkeun leungeun anjeun kasalian ti Allah hajatan ila ghairi kana sagala kabutuh walaupun di dinya sebutkeun hiji kabutuh tapi sagala kabutuh urang ulah lepas tina ngenal anjeunna heula maka lamun surpa hajian mah libatkeun anjeunna salilana kudu dilibatkeun teras di dinya jadi ngarah urangna puasa hakikatna teh batal kaduana di dinya tatkala urang selama melibatkan Allah moal akan hangus syaiton dan iblis tapi ngalibatkeun anak nusanyana gitu henteu usum-usuman kan urang mah rada usum-usuman katoel ieu mah mun ka Allah teh ditoel ku bingung masa gitu teu puguh tadi dinya tetap Allah selalu ada dalam jiwa kita mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah dinya maka hakikat teras ka dituna bageur kumaha pidaos Sultan maka tatkala anjeun tos dimakrifatkeun ku Allah tatkala anjeun tos dipasihan ilmu laduni maka Allah akan mengangkat deui aranjeun wa hunaka yusahidul arwahal qudsiyah tos kadituna wa ya'rifu nabiyyan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya tos dirinya mah ruhul qudsi anjeun akan dipersatukan oleh Allah bersama siapa seluruh ruh para nabi Allah bukakan sanes ngangken urang tos doginya ieu pidauk manterna mudah seluruh ruh para nabi Allah akan bukakan untuk menemuinya kangena eta bahkan termasuk ruhna sumber dari semua ruh yaitu yang asal semua makhluk siapa ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan kekuatan kehebatan kita tatkala dipertemukan itu adalah lepas landas dia dari seluruh seluruh tara yang ada dalam dia adalah dialah yang maha sendiri terus maka akhirnya kadituna naon patan tobiku nihayatuhu ila bidayatihi wal anbiya'u yubassirunahu bil wisalil abadi kama qala Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa ya Allah geuning kadinya titik terakhir jalma nu dikir mah di mana dibuka hijab teh bakal papenah bakal dipenahkeun sareng ruh-ruh para anbiya lamun kitu mah berarti bapak jeung ibu teh tersambung dengan keadaan Rasulullah waktu di Mi'raj bergabung bisa bertemu bersama para ruh para anbiya pertama di Baitul Muqaddas Yerusalem tapi geuning bertemu lagi di alam iliyin di alam yaitu di langit kahiji kadua katilu bertemu punten lain sanes ngarahulnya ieu pidaus Sultan anu kekuatan hamba nu Allah dihaturkeun anugerah eta mudah-mudahan Allah walaupun percitan-percitannya pun juga Allah kasihkan kepada orang semua amin nyata ka urang sadaya dipertemukan setelah dipertemukan terakhir ataupun awal dengan ruh yaitu khairul khalqi sebaik-baik makhluk siapa ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka terjadilah semua para anbiya wal mursalin memberikan kabar gembira kepadanya. Awas ngaku mursid jan kitu-kitu acan malih mursid begitu. Wayahna kudu anjeun bingbing ruh-ruhnya sampai di mana. Bahkan kadituna jalma nu wani nyalahkeun dikir, jalma nu nyalahkeun kana ma'rifat, keun bae tong make dilawan deui ku dalil. Dan naon? Sabab kalau sudah sampai kepada firman Allah wa hasuna ulaika rafiqa nyaeta maranteuna teh nyaeta rerencangan suhbah rencang sahabat bapak anu paling terbaik di dunia jeung di akhirat. Sedangkeun ieu keur waktu hirup di dunia dibukakeun hijab ku Allah. Insyaallah asal ulah pangsiun dikir bapak teu dibuka ayeuna di akhirat Allah bakal maparitkeun. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Kabeh ngawilujengkeun kumaha eta Jibril saha timah eta Jibril saha ieu kaula nyanak saha Muhammad sok kenal ieu Muhammad salam hamba Allah yang soleh nabi nu soleh sadayana memberikan kabar gembira. Itu kan aya ka nabina setiap aya ka nabina bakal aya ka umatna kitu lamun diparatkeun mah mana didongengkeun secara umum mah keur deui rame kalahan guyonkeun itu ini lain perdukunan ieu mah tapi permakrifatan dalam arti sudah dimensi hakikat manusia yang akan diangkat derajat oleh Allah dipertemukan. Jangan dengan para temannya waktu hidup di dunia, termasuk dengan para kekasih Allah yang Allah jadikan hamba-hamba Allah yang soleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tadi pertama mudah-mudahan hadiah bapak ibu sadayana tadi disarengan ku kaikhlasan didorong ku hate anu ma'rifat ka Allah bikuati dikrillah ku kekuatan eling ka Allah ngahasilkeun bergabungna ruh-ruh bapak bersama para pilihan Allah. Amin. Sakitu panganten jadi diantawisna jadi kumaha eta termasuk puasa ayeuna termasuk puasa bapak, termasuk puasa ibu mana? Termasuk akan menerjang yang tadinya jauh ataupun sulit dengan apa? Ya kalau dengan Allah, ka Allah, nyante aya naon. Secepat kilat pun juga. Kenapa? Disebut naon? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Benang dikir panjang teh sirieur ibu bingung ade mupingkeun anak urang bingung kan kaditu jadi baring ieu tos tatkala bingung hayrok kan nya tos di mana ibu papang jeung rasa bingung tapi ibu keur naik tereh nepi cirina mudah-mudahan bingung anu di budak-budak teu paruh tapi bingungna bingung bari berjalan leres insyaallah bakal papangi urang nganjuk-juk hiji alamat bingung kitu kumaha gogoh mere petunjuk ke sepupu tanyakeun di dinya insyaallah deukeut Bu lokasi nu dituju ku ibu insyaallah sok pas alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun kartos da eta teh ngawengkukan keterangan tos duwi tadi tetep we ulah ngantunkeun pas alu ahla dikri in kuntum la ta'lamun naik terus da aya dina jiwa bapak aya dina jiwa ibu insyaallah berarti aya alam sogir aya alam kabir insyaallah duanana di dinya sing beunang alat nama atos eta kabun teras kunaon da teu aya henteu ari sanes ku jalan ti Allah mah biasa ti Allah maparina mah biasa ari lain ti Allah mah nepi sing anu belajar maka di dieu pidau Sultan paman lam yasil bihadal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara alfa alfi minal kutbi bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah. Manusia yang tidak mencapai tingkat ilmu hakikat ini
dia tidak dapat dikatakan alim. Naudzubillah punten para mualim, para masyayikh sanes maksud kadinya dia. Ieu mah ka abi, ka bapak, ka ibu suruh anjeunna kade. Urang jongjon ku kaaliman can nepi kana tingkatan anu eta pamalam yasil bihadal ilmi lam yakun aliman teu acan mencapai kedudukan aliman bil haqiqati dina walau qara alfa alfi minal kutubi sanajan anjeun geus paham 1 juta kitab lain 1000 alfa alfi 1 juta kitab aya terus katalah 1 juta kitab di dieu itu seakan-akan tantangan di saat saya sultan ataupun tantangan di orang-orang yang sudah merasa yang sudah terbuka hakikat, tapi lain berarti itu dah moal mungkin jelema terus berhakikat moal nantang nu lain-lain tadina hartosna saking lamun dianalogikeun gitu manusia da moal bakal akhlakul karimah muncul di dinya mah. Jadi tah ieu pangintennya sanajan tos kapaham 1 juta kita ujung-ujung 1 juta kitab 100 kitab ge bingung ek diajar jurumiah karek gue munsor misalnya dikas kan urang terpikiran itu lah tanya pidau mantenang pidau insyaallah lautan mahabbah lautan marifat diteuleungkeun kuat mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah dan can kapaham ayeuna renung salit-salit biasa langsung salit-salit teh jalan da ieu mah ilmu rasa dina rasa ari tos nasir mah al insan sirri wa ana sirru eueuh di sasaha nasir mung anjeunna tah tatkala kuasa hakikat atawa urang bermakrifat dugi kana hakikatna makrifat tos teu bisa ti anjeun nyaeta al insan sirri wa ana sirru kaula teh rahasia manusia rahasia kaula sok ngarti jeung kaula semakin deket ka kaula semakin anjeun paham ka kaula semakin ngerti ka kaula nya kaula rek mere pemahamanna ge ari ngadeuketan terus nya kaula merena ge dibere kan tadina teu kapaham jadi kapaham tadina teu kahartos jadi kahartos insyaallah kitu panginten bikasbil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wad ya Allah kulantaran kabuka hijab naik segala sabab teu aya di rumah caan ku cahaya dat Allah bimanana nyebat cahaya dat Allah lain kana cahaya lampu lain kana panon poe terus kahartos kan maksud ieu mah maksud ruhani ketauhidan mah lain maksud nyebat cahaya teh kana mungkeulekan cahaya ieu tapi deui teu pisah di mana cahaya mana wae ge jadi paham ka Allahu nurus samawati wal ardh paham saha pembuat saha pengatur saha atuh ngayakeun mal aya nu aya ari nu aya mah laras pa la ilaha illallah jadi kayaknya deui tarucingnya maka kumaha kitu la hujjata ahlat dhahir ila ahlil batin ulah sok hujahan bari jeung nyerca teh puguh-puguh hari can apal sabab naon karena para ahli ma'rifat ahli mukasyafah ahli dzauqiyah mahabbah ma'rifat musyahadah Allah mah li'annahum gajruhum raqiqun karena marantena mah tarucingna lemes wa fahmuhum daqiqun pahamna jero gitu teu karonta urang kaharonta marantena mah da karau mana henteu ngecet ti anjeunna janten lain ittihad lain oge hulul gitu tapi lamun cik bahasa mah cik keur ngabahasakeun hulul ittihad lain tasalsul dan tekam mutasil tekam mufasil kan Allah mah tah di dieu jerona bingungna trak lep kumaha maka tatkala hoyong ngeuleman tauhid barengan ku amal amalna naon eling ka Allah ucapanna eling ka Allah kalayan eta ucapanna anu langsung orsinil ti Allah paparin Allah fa'lam annahu la ilaha illallah Allah mapan alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir nah anjeun teu apal sanyana Allah kawasa kana sagala perkara rek ngamarifatkeun bapak saha rek ngahalangan ari Allah ngeusahakeun laras rek ngamusahadahkeun ibu mana Allah ngaduna sing beberget ngahujah kitu kieu ieu ari ku Allah dihaturkeun nya tiasa wae bihaqi la ilaha jadi teu tiasa nyuncet dinya mata di lautan tatkala ku lautan kita insyaallah mudah-mudahan kirang langkung hapunten basuhu
bilih anu bade bertanya mangga saha diantawisna naros mangga. Sanes berarti biasa nya sasarengan we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturkeun nuhun ka Bapak Guru Pribados Pansat Dibabel Muhammad Abbas. Dilanjutkeun ka maturkeun nuhun ka pelajar di beserta keluarga sadayana para hadirin nu aya di tempat kanggo paminten siraman urang sadayana pancarahan dina ngalaparokana hikmat amaliyah menaki. Hapunten parinten pangesa kumawantun parinten Pribados anu bade ditaroskeun parinten Pribados mugia aya barokah dina bulan Ramadan sareng barokah di pangesa. Parinten pinuh pertarasan anu bade diunjukkeun ku Pribados nyaeta anu kahiji paminten saha anu nasihat Nabi Allah. Eta paminten saha anu nasihat Nabi Allah. Terus anu kadua naha Allah beragama. Hebat. Terus paminten anu katilu saha anu nasihat Nabi Adam. Eta paminten kumargi lemai muping pangesa tausiah menyampaikan bab hakikat paminten Pribados paling langkung jelas di pangesa nyata pertarosan anu ieu paminten atur nuhun dan insyaallah paminten bilih paling awe para hadirin sadayana kanggo pencerahan biasa naoskeun saupami pangesa urang sadayana membukakan lawang kanggo urang sadayana eta bener pangesa utami masaha anu masihan Nabi Allah perasaan kadua nah Allah beragama terus anu katilu saha anu masihan Nabi Adam. Eta atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertarosan saha anu nami nu ngajenengan Allah nya mangga urang ngaos na Al-Qur'an pidawal dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul eta jenengan Gusti Allah eta kalam Allah jenenganana anjeunna nyalira nu nganamian dat anjeunna janten Allahu Gusti Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum teu aya pangeran illa huwa angin dia angin anjeunna anu parantos dinamian saha wa kembali deui ka Allah jenenganana angin Allah hayyul qayyum anu jumeneng kalayan datna anu jumeneng hayyu anu mahirup qayyum anu maha jumeneng qiyamu bi nafsihi jenengan datna maka lamun aya nu naroskeun tentang kata sebagian Allah di aras di langit itu kan kata sebagian Allah di bumi kata sebagian kalau ditasawufkeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kan Allah maparinkeun mangga bade mendudukan anjeunna ka mana di mana wae kumaha wae asal tetep anjeunna terlibat. Wa huwa ma'akum anjeunna jeung Allah. Aranjeun anjeunna jeung aranjeun. Anjeunna Allah wa huwa ma'akum sarta ibu. Nah, maka eta lamun diteuleumkeun jenengan Allah
anu tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dimuraqabahan ku bapa yaitu namina naon wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu muraqabahna ma'inya. Nah, maka muraqabah ma'iyahnya pertama muraqabah ahadiyah nyaeta nunggalna Allah hijina kadua muraqabah ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum tingkatan eta lamun ku bapa di muraqabahan teras katiluna ma muraqabah akrobiyah. Maka biasana para muridin dalam dimensi toriko lamun tos katingali ruh-ruhna jiwa-jiwana tos dugi kana makom muraqabah akrobiyah maka sang mursid biasana sok maparinkeun widi nyaeta hirqah sugro dihaturkeun ka eta sang murid dipanggil dipasihkeun widi kange khotaman widi kange riadohan sadayana eta itu aya tatkala teras tina nutilu muraqabah nutilu dugi kana muraqabah 20 tos muraqabah nabi muraqabah ulul azmi muraqabah Al-Qur'an muraqabah anu 20 sadayana tos dihaturkeun muraqabah ulul azmi sadayana dihaturkeun maka dihaturkeun lil irsadin nas ijazatan mutlaqatan kalayan ngahaturkeun widi wa ja'altu ka khalifah. Nah, punten temennya sanes maksad nu sanes-sanes ieu pertarosan kan kedah diwalerna saha numpang pertamana numpang payuna berarti koding berarti kidang jenengan Allah dapurgi nu nganamianana dat anu maha aya teu aya mimitina dat anu maha aya moal aya tungtungna kan bako moal aya tungtungna eta jenengan anjeunna nyalira nu maparinkeunana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim jeung saterasna mah teras nyambung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum tos eta Al-Qur'an sadayana nu kadua saha nu pangpayuna ngajenengan Allah beragama Allah beragama Allah itu pembuat undang-undang Allah itu pembuat aturan Allah itu maknya aya nu ngatur ka Allah mustahil leres Pak pembuat hukum aya di urang pembuat hukum boleh orang legislatif yudikatif eksekutif boleh membuat hukum terutama di Indonesia mah dibuatlah undang-undang berdasarkan kumpulan para legislatif itu pembuat undang-undang tapi tatkala dia meleset dari undang-undang ya kena undang-undang nah, kena hukum tetap tapi Allah pembuat undang-undang yang tidak kena undang-undang gitu jadi Allah berarti ari agama eta aturan namina lamun sur bahasa Yunani mah tidak agama kacau jadi boga agama mah teu kacau jadi agama seakan hirup ulah kacau gitu hasil diri urang sadayana sedangkan Allah masihkeun agama ka urang nya eta ngalampungan Rasul Allah semua rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan din agama ari Allah agamana naon teu boga agama Allah mah naon boga agama da lain ngatur ka Allah mah Allah mah pembuat agama yaitu pemberian datangna di hadirat Allah syariat agama Allah maka dinullah dinul Islam janten Allah agamana teu gadua agama Allah mah pemilik agama kartos ya teu gadua agama cuman Allah yang nugaskeun kedah puasan teu kedah salat cuman 5 waktu teu da Allah mah pemegang agama pemilik dalam aturan jadi pembuat undang-undang yang tidak kena undang-undang sebab aturannya absolut kekal abadi aturannya diatur ku anjeunna segala ari urang makan urang mah pembikin undang-undang tapi hati-hati kalau terseret terpeleset kelakuan kita kena undang-undang ya kena sanksi Allah tidak kena atau Allah ngaturkeun kudunya kudu deudeuh sok naon ka budak alim ka budak yatim ka
Allah akan berkehendak memberi sakit kepada orang anak yatim, memberi sakit kepada yang kecil, walaupun orang kecil itu baru 2 tahun, setahun. Apakah Allah akan dianggap tidak adil? Apakah Allah dianggap tidak beragama? Enggak. Allah itu ya yang bertanya Allah. Allah tidak bisa dipertanyakan. La yus'al amma yaf'alu. Mantiasa urang naroskeun ka Allah kunaon Allah ngadamar putra abdi ditedamangkeun putra abdi teh 2 tahun, 1 tahun. Ya Allah, mana bade ngajerit menyuhunkeun didamangkeun, tapi itu adalah sudah hakikatnya kehendak Allah bahwa Allah itu adalah paripurna. Itu diantawisna. Nah, cara singkat dulu. Patiru saha nu masihan Nabi Adam. Anu masihan Nabi Adam. Lelakonna Nabi Adam pada tina nikah heula bari langsung diwaler eta teh langkung. Lamun lalakon Allah ngadamel ciptaan ka Nabi Adam nyaeta sabada Allah ngajantenkeun Nabi Adam, Allah ku Rahman mantena sifat mantena anu maha uninga anjeunna maha uninga kan ciptaan anjeunna uninga aya dina rasa Nabi Adam asa hoyong aya rencang gitu. Tatkala dina naon tiba-tiba katingali di gendengeun aya saha? Aya Sayyidatina Hawa, Babu Hawa, Umi Hawa di dinya. Maka tatkala katingali aya makhluk baru yang katingali ku Nabi Adam, tapi kenapa dina rasa Nabi Adam kok rindu aya rasaan beda? Nah, di dinya kaget aneh. Maka panadaha tatkala tos diciptakeun Siti Hawa tina tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, tos ngajeleng-geleng rupi Siti Hawa anu cantik campernik anu di atas kecantikan widadari yang ada di surga. Sabab eta khusus kangge Nabi Adam luar biasa. Tos kitu maka Nabi Adam ngundang ka Siti Hawa. Panada maka man anti liman anti. Hei saha anjeun? Jeung keur saha anjeun? Mesti pugurasa meureun tah. Kali pamaget meureun kitu pada umumna. Maka Siti Hawa ngawaler khalaqani Allah taala li ajlika. Kaula ciptaan Allah Subhanahu wa taala keur anjeun. Keur kepentingan anjeun. Wah, tos kitu Nabi Adam teras midawuh deui. Iktin. Hayu atuh ka dieu. Kumaha saur Siti Hawa? Bal anta anjeun atuh nu ka dieu. Maka min dalikal waqti jarot min dalikal waqti. Maka kejadian dalam adat tina waktu sarita biasana lamun bapak-bapak jeung ibu-ibu aya pertemu pamuda jeung pamudi biasana nu sok datang teh pameget istrimu pameget. Jadi tadi nama diajak ku Nabi Adam teh hayu ka dieu aya kekuatan yang ada di Siti Hawa. Maka Siti Hawa qalat bal anta anjeun ka di summa teras Nabi Adam mapah dongkap ka Siti Hawa tatkala Nabi Adam bade ngarongkongkeun pananganna aya mudah yadahu maka aya timalan ti hati pihak pencipta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam amsik cicingkeun heula leungeun anjeun ulah bakal ngagerakeun sabab ieu can halal latahilu teu can halal hoyong halal anjeun mah kudu ngalangkungan illa bisodaqati wan nikah kecuali anjeun sodaqah heula jeung nikah meureun mahar ucur urang mainna di maharan kalayan nikah kakara teras summa amaro malaikat teras Allah marentahkeun ka para malaikat kudu ngahias surga sareng teras bade dijantenkeun suami istri. Nah, maka paja wajah maka Allah Subhanahu wa taala nyalira anu nikahkeun Nabi Adam sareng Siti Hawa. Tos kitu-kitu teras marentah di ka malaikat bahkan kedah diramekeun eta saeusina surga. Maka Allah nyalira ngahaturkeun jawwajatu Adam li Hawa
nikahkeun Nabi Adam ka Siti Hawa ya nikahkeun Allah Subhanahu wa taala kalayan saksi namantena sareng para malaikat-malaikatan dijantenkeun saksi dijantenkeun suami istri maka tidak Allah wajah itu Adam eta diantawisna tingali we dina kitab As-Sab'iyat sareng kitab pami telepat aya sana dina tafsir Sawi tentang Nabiullah Adam alaihi salam teras Allah marentah sujud ka Nabi Adam kecuali iblis teras tatkala waktu sate acan harita Nabi Adam diciptakeun malaikat pun berkata nah Gusti bade ngadamel di makhluk di bumi anu kur damelna silih bunu silih ruksa sedangkan abdi mah Gusti anu nasbihkeun Gusti wa nahnu nuqaddisu nusabbihu wa nusabbihu wa nuqaddisu abdi sadayana mah anu nyucikeun Gusti ngamaha sucikeun ka Gusti tasbih ka Gusti tapi Allah kagungan cara lain kan terus kitu Allah Subhanahu wa taala manggil ka malaikat lamun anjeun bukti ditaroskeun sok sebut nama-nama ieu makhluk kaula ngaranna naon malaikat teu uningan lamun anjeun bener jalmaan balener gitu anu tukang makhluk anu bener padahal memang bener sadana maka tetap tatkala pertarosan malaikat dengan mungkin cicing bahasa manusia macam cemburu atau naon sabab kunaon Gusti bade ngadamel di khalifah di muka bumi ari-ari anjeunna gawena ngamaha sucikeun Allah tapi Allah kagungan cara anu langkung utami maka tos kitu Allah narus ka Nabi Adam sok bejakeun ka kaula jeung ka ieu malaikat aya maka Allah nyalira anu nganamian Nabi Adam pidawa Allah dina Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma'a kullaha eta pinten parantos maparinkeun naon ilmu Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun ilmu Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Adam sadayana nami-nami ciptaan Allah maka luar biasa eta diantawisna janten saha nu nganamian Nabi Adam Allah nyalira Adam ya Adam muskun anta wa jaujukal jannah kan gitu aya ada panggilan ya nidaya ya Adam puskun hei Adam cicing jeung bojo anjeun di surga ieu tak dengan kata itu ya Adam panggilan Allah Nabi Adam yang memberi nama Nabi Adam bukan siapa-siapa bukan malaikat A bukan malaikat B tapi Allah sendirilah yang memberi nama Nabi Adam dalil Al-Qur'annya wa 'allama Adamal asma'a kullaha janten ngarembet termasuk kana nama sakitu atos teh beli dina pernikahan walina saha walina Allah sendiri kan jawab itu tadi jawab itu Adam aku nikahkan Adam ke Hawa saksina para malaikat kayak taroskeun urang ka Nabi Adam kana tepah saha saksina insyaallah ku wali-wali Allah mah kauningan teras gitu kauninganna berdasarkan bukan dalil lagi tapi on the spot nyata di tempat karena dia keterbukaan hijab begitu mudah-mudahan barokah salam insyaallah terus siapa yang menamai Allah Allah sendiri manyar kanamian Allah lain mah lah makhluk maha biasa iwalti Allah nyalira nu maha gaduh maha biasa sifat Allah kan nganamianna Allah nyalira kan tenan eta jenengan dat gitu terus Nabi Adam makhlukna pertama nuku Allah diaturkeun nyaeta golongan manusia Abul Basar anjeunna Abul Basar eta bapak sakabeh manusia ari Nabi Muhammad Abur Ruh bapakna Ruh atas mudah-mudahan bertemu saya pamasa mangkada di Pak Haji Iman atur nuhun mudah-mudahan janten pencerahan ka kirang langkung hapunten usul kasadayana insyaallah hapunten pilih lepat abdi saulat calina da seueur lepatna para masyayikh para alim hapuntenan kasuhun mudah-mudahan urang sasarengan we sadayana atur nuhun karo mudah-mudahan janten kamanfaatan ka urang sadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.